Wa fil hadisi sareng eta tetep dina hiji hadis inna fil jannati ari lapat inna fil jannati. Inna fil jannati saestuna eta tetep di lebet sorga daron aya bumi yuqalu anu dinamian laha kana dar naon darul farohi darul faroh la yadkhuluha anu moal lebet kana dar ilaman angin saha jalma farroha anu sok ngabungahkeun ieu man asib yana ka pirang-pirang murang kali. Aya hadis nu nguningakeun di lebet sorga teh aya bangunan bumi gitu diibaratkeunana. Anu mana eta bangunan bumi nu aya di lebet sorga teh aya plang namana dinamian ku Darul Faroh. Hartosna tempat kebahagiaan, tempat kabungahan. Anu mana moal tiasa lebat karena eta bumi anu dinamian ku Darul Faroh terkecuali jalmi anu sok ngabungahkeun ka marurang kali. Itu tadi. Jeung atuh moal bisa lebet ka eta bumi lamun jaminan teu lebet heula ka sorga. Jadi kasimpulanana aya sorga anu bakal dilebetan ku jalmi anu waktu keur hirupna tukang ngabahagiakeun ngabungahkeun marurang kali. Biasana bungahna murang kalih mah ku dipasihannya teu boro-boro nilaina ageung lamun teh mah artos alit ge model gini 1.000 2.000 sabunga komo ageung mah tuluy dipasihan tuangeun pasihan mameun bunga tuluy pasihan anggoan gitu teu boro-boro nu sae nu tilas ge sok bunga tuluy gini sok dibawa naik odong-odong bunga udah dibere pelesiran gitu bunga. Tah bunga anu sanyatana bunga mah taya kajabi dibere kabungahan dunya jeung akhirat dipagahan ilmu agama dituntun titah bisa jampe wudu jampe salat praktek wudu praktek salat dipapatan supaya bisa ngaji Quran bisa ilmu Quran timiti makharijul hurufna tajwidna itu waqofna jeung sagala rupa. Tipe-tipe jami nu kitu anu bakal lebet ka sorga anu di sorgana aya bumi anu eta bumina aya plang anu nami plangna Darul Faroh tempat kabungahan kusabab eta jami waktu keur hirupna osok ngabungahkeun marurang kali. Urang mah atuh adik gitu atik nya bungahkeun teh dulur